Ustad, di mana tuh balanya teh? Hei, iya di Haji Uu. Angus buku murah atuh. Lain komplit. Komplit coba gede, cenah sok gede euy THR-na di dieu mah. Gede THR na. Heeh, mata Aya dia. tuh lah urang gas. Yap. Tuh, tingali, Cok. Mir. Badag warungna oge nya. Oh. Nah, ada tuh. Mata koge. Ieu mah komplit di dieu mah tuh. Tuh, wah. Tingali bangsa tarigu, bangsa eta. Sok. Jaba marun Asia di dieu mah. Heeh. Mata kumpang-mumpung sok ayeuna teh balanya teh singol saateurekeun atuh sugan. Sok tuh. Heeh ya. Coba cajina mananya? Assalamualaikum. Cajina. Aduh. Teh Haji na mani cantik ieu nya. Nuhun aduh. Lamang Pak Haji. Nuhun. Ya. Nuhun. Iya Teh Haji. Bade balanya bi teh kange warung geuningan. Nuhun. Nuhun. Siap lah. Hargina kumaha Pak Haji? Pokoknya mah harga mah bersahabat gitu. Tuh. Nya cek urang oge. Kubu eta anu hayang di kamar. Pak Haji komplit ya asa di dieu naon? Komplit lah, bisa digesek biasa. Oh, tiasa ngagesek. Biasa ngagesek Pak Haji. Tiasa ngagesek. Kalau resana tuh abi teh nyerak kartu. Balanya upamina teh nya dibalanyakeun ngagesek teh 1 juta, balanya 1 juta teh aya adminan di dieu Oh, mah. teu aya. Aya. Dan teh pamili balanya tidak teh langsung digesek tina kartu tiasa. Bisa moal aya adminan di dieu mah. Paingan Teh Haji atuh di dia masuk ngagelek-ngagelek wae nu balanja teh nya. Eta ku aja mah ngadenten ka dieu teh. Sok atuh teh ek balanja naon di dia? Teh Haji aya ka warung abi mah. Mun sok sih seueur gede Pilihan. Mun. milihan anu gaya komplit. Nya naon mah dijajabkeun. palingan ieu dipamali seueur mah bakal dijajabkeun. Punten ya Teh Haji nya bade naros. Cenah di dia mah teh ayeuna sok ageng nya nya. Insyaallah. Mata kok mana-mana di situ balanja teh cenah. Lah ayeuna mah gaskeun ka dieu lah balanya teh. Mata kok ge atuh. Nama aku mah pembelanjaan di dia mah THR mah ditingali margi CCTV atuh da kajang katingali anu unggal dinten oge balanja teh saanu ngadinten balanja engke teh kataus dina akhir tahun. Nya tos cocok kitu pisan atuh Pak Haji nya. Hari kitu mah nya mantap ieu mah. Ustad. Mun sok atuh bade milarian nya abi nya. Nuhun mah Aduh. Ya. Barang Nya Teh Haji ka Agung ieu mah warungna ge Teh Haji nya. alhamdulillah. Ieu mah di ageng jeung betah Lihat we tinggal tuh, tempat tuh. lagi. Aya keripik segala rupanya. Yo. Wah, ya kacang ketinggal pesan deh orang mah. Nggak usah. Ya. Yang saware. Ya teh atas dia tah antos nang ngembengketan. Katanya anak. Oh, dia ngisi. Nanya anak. Aduh. Wah. Kumaha eta sok. Sok ata di panggul, saya sok panggul. Yuh. Tah sok. Gitu. Aduh. Eta nu hiji. Dan mana? Yo. Kena nyata kieu hese teh boga mobil mangke teh sina ku Pak Haji dianterkeun nah nya. Aduh, Gusti nu Agung. Mana? Pak Haji. Ya. Aduh. Hatur nuhun nya. Mun. Iya, atos ya teh Pak Haji. Itu acan Bang Sangkol macan di hari kumaha nya. Kan engke dijajabkeun lah. Engke kana mobilnya teh Kana mobilkeun ya siap. Mun. Pak Haji mangga atuh nya. Mah ngajek sing lancar. Ya dipilih teh dina anu eta anu Lancar teh. di. Amin. Sing ka dieu deui ngaran THR-na atuh. Atuh komo atuh Bu Haji ari tos terang kieu mah. Sing ka dieu deui. Mohon. Mangga atuh Bu Haji nya. Pak Haji. Ngajek sing lancar. Alah teu sia-sia ka dieu teh. Yeuh aduh. Ieu beungan bareur atuh Pak Ustad aduh. Aduh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys. Si abdi ayeuna nuju aya di warungna Pak Haji Uu anu aya di lokasi Pugerang Desa Sukamaju, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Takang sahabat anu bade balanya, pokona mah tong hilap ka warungna Pak Haji Uu. Hargana murah, guys. Coba komplit. Bisa aya nu hajatan, tiasa ka dieu. Ek dimimiti jeung sapi, daging sapi, nah pokona mah komplit lah. Tinggal dong ka poe ka warungna Pak Haji Uu. Caket pasar Pugerang, pokona mah geus malaya deui lah warungna Pak Haji Uu.